mantakan kuari loba nu edan leupas jelema abring-abringan eta teh manakiban hari sol rukun wudu teu daek ngaji, rukun salat teu daek ngaji, malah mah ye ka ustad bagan rukun wudu ye budak masyaallah eta preman nu kakarak belajar sosolawatan teh ngaleutikeun ka ustad nu bagan rukun wudu blon teh coba eta tah edana ge enggeus 10 kilo edana kunaon sarua kejeung mamawa lampu sen mobil nyana bangga dengan lampu sen ari mobilna teu boga. Ayo ge maningan boga mobil rorongkong sanajan eueuh lampu senan daripada lampu senan doang mobil teu boga. Ya Haji Pendi mau mobil sajan rorongkong ya rorongkong yang rorongkong odong-odong mobil tapi kan tetap wih Haji Pendi mau mobil odong-odong tah deres sebutna mobil teh tak mobil be tapi lamun Haji Pendi mau sendong kita be naon eta ngaranna jalma edan leupas tah nu mantak kencang ge ieu ngomong kuari loba jalma edan leupas atuh jieun heula bentuk mobilna jieun bentuk mobil dah ieu teh jieun heula bentuk pesawatna adapun eta sholawatan teh ya jang nempelkeun dina salat manakiban teh ya jang nempelkeun dina salat karak cakep luar biasa ulah ari salatna henteu dirarapi anggap eueuhan berarti ari manakiban dibutuhkeun ari sholawatan dibutuhkeun abring-abringan masya Allah datang ke make seragam segala grup sholawat ari rukun wudu teu becus depak model kos gitu hei deuleu betapa dahsyatna Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ieu teh masya Allah datang ka nyarahan kitab Safinatun Najah saking ku pentingna tah salat penting dinya arkanul wudu isitatu dina Sapinah dijelaskeun teh tuh dina Riyad datang ke betapa dahsyatna Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani karyana eta teh Riyadul Badiah betapa luar biasa Syekh Arsad Al-Banjari teh nyieun kitab parukunan eta teh jang nyieun pesawat jang nyieun mobil cak urang mah teh sia bisa leumpang ge ari boga mobil mah boga pesawat mah sanajan loba keneh ieu teh anu ieu teh rorongkong keneh artina encan indah teh engke perindah melalui sholawat bau bagus amatnya ieu mobil Haji Pendi masya Allah klaksona ge pew ya kan teh kuar ya Haji Pendi mau klakson doang hari mobil henteu pew pew atuh sedek pew ari kumaha ji eta mah jelema edan leupas budak teh mah jieun mobilna jieun pesawatna jieun jang leumpang endek kumaha berangkat ari eueuh kendaraan mah ieu kendaraan teh ya jieun teh be melalui ieu teh ya 12 macam ilmu 12 disiplin ilmu masya Allah